singkapkeun hati urang ya Allah. Allah ngadamel ruh aya tempat nu mentak di ngaranan alam ruh. Setelah Allah ngadamel ruh, ngadamel alam dunia, sanggeus Allah ngadamel alam dunia, ruh diturunkeun hiji-hiji setelah dikhitab ku Gusti Allah. Dihitab ku Gusti Allah. Naon tah kaula lain pangeran anjeun? Golu bala syahid sumuh Gusti teh pangeran abdi. Roh wauh jeung Allah, roh deket jeung Allah. Turunkeun hiji-hiji roh teh sesuai jeung tempatna ka jasad masing-masing melalui cai diturunkeun ka cai heula set baseuh roh ti cai diturunkeun ka lempung ka tanah maka bobolokotlah roh. Setelah diturunkeun ka tanah diturunkeunlah ka angin membekulah roh. Setelah diturunkeun ti angin diturunkeunlah ka seuneu jadilah keras. Iyalah doa aya di awak urang. Aya jasad terbuat tina anasirul arba'ah, cai, taneuh, angin, jeung seun. Di tengah-tengah awak urang aya ruh. Singkapkeun geura supaya urang bisa Isra Mi'raj manggihan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min al. Masya Allah.